Encam ku Allah, naon hartina salat, naon hartina tahajud, naon hartina duha, lamun aya tatangga nyeri hate ku bibirna, lamun aya dulur nyeri hate ku sikapna, matak salianti maca Quran, urang oge kudu diajar ilmu sosial supaya jeung Allah alus, jeung tatangga ge hade. Aduh lur, geuning kitunya. Bener ya. Balwa deui kana awak bapak. Ilmu mah tong luhur-luhur teuing bisi teu kataekan, Pak. Boro-boro jeung 30 juz Quran, boro-boro jeung 114 surat, boro-boro jeung 6.666 ayat. Jeung saayat saha jelema nu geus akur akhlakna jeung saayat. Sehingga ukar urang bakal ngaku ya Nabi Muhammad makhluk Allah nu sampurna, Nabi urang salarea kunaon hulukuhul Quran, akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Coba urang edek disebutkan akhlak Quran, jauh tanah ka langitna. Kuring oge kuring Pak, mata tong disanjung-sanjung, tong dipuja-puja, asa anggang hirup jeung Quran teh anggang pisan. Dalil sodakoh apal, tapi penting iya ge kuring lain sodakoh, ngadudut ladang sodakoh. Bubar ti dieu panitia bakal ngudag. Pak Ustad antosan, cinta aya naon Pak RW, punten we cenah ieu mah sodakohna. Heueuh deuk ditampa ku kuring, deuk da butuh. Atuh kumaha dalil sodakoh? Hese nya. Bener ya?